mentakan dina sawaleh riwayat eta riwayat lamun geledugna ieu kiamah dihancurkeun ku Allah ieu bumi maka sakabeh makhluk geus maot saur Allah subhanahu wa ta'ala aena mulu ke dunia mana cenah nu ngapur raja di alam dunia mana kagagahan maneh mana kasombongan maneh saur Allah temongkeun ayeuna ka aing saur Allah lamun bener maneh sombong keur waktu dunia lamun hayang nyaho dipikanya jeung teu ku Gusti Allah urang geus tepi ka mana geus sakumaha pengorbanan urang ngawarokna kana parentahan Allah. He Jibril bejakeun ka Muhammad engke tapikeun ka umat Muhammad jalema nu bakal dipikanya ku aing di antarana jalema anu sok ceurik eta jalema lamun eta jalema migawe maksiat ka Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Al-ayah maknana Allah wa Rasul a'lamu bihaqiqati muradihi. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya alfa marotin lam yamut hatta yubashiro lahu bil jannah. Puji syukur disanggakeun kehadirat Allah, sholawat salam aya makrunan ditahdim wa takrim, moga-moga dilimpahkeun kajunjungan Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kalawan kudrat iradat Allah kurang biasa tepang deui dina acara rutin wengi Jumat. Moga-moga sing kengeng ilmu anu barokah, amin. Alhamdulillah kurang aduha ka Allah dina wengi Jumat anu barokah ieu arwah ahli kubur urang moga-moga sing aya dina rahmat Allah, amin. Oke teu hilap ieu acara wengi ayeuna nyaeta sakantenan haul putrana saderek ujang sareng Teh Eti Muhammad Firman Aldiansah bin Ujang Iwan. Mudah-mudahan ia murang kali dihaulkeun ku Ibu Ramana sing
nyafaatan in yaumil qiyamah amin. Oke, rumah orang panjatkeun ka Allah, muga-muga urang sadayana kubarokah hadirna kaya tempat si digampilkeun ku Allah milik rezeki keur dibekeuleun ibadah urang ka Allah amin. Teras deui urang sing disehatkeun ku Allah, teras deui urang teh sing dijantenkeun jalmi anu pandai bersyukur karena nikmat anu parantos dipasihkeun ku Allah amin. Hanja anu katunda masih kene al-alaq surat Iqra kamari dina ayat anu kamari kala innal insana layatqa jalma teh nyaeta loba jalma anu pedegong ka Allah. Naon sababna eta jalma pedegong ka Allah ar-ra'ahus stagna kusabab eta jalma boga rasa cukup hirupna di alam dunia. Jadi kabeunharan dipake sombong, kapinteran dipake sombong, maka eta jalma anu model kitu diancam ku Allah Subhanahu wa taala. Jalma anu sombong hirupna di alam dunia. Saur Kangjeng Rasul sakabeh amalna anu dipigawe di alam dunia, maka eta amal bakal beak ku kasombonganana saperti seuneu anu ngaduruk kana eurih anu garih. Coba sok lamun urang mawa seuneu sunutkeun kana eurih anu garih, eta eurih teh langsung nyeak pokona. Tah amal urang oge saperti itu. Lamun dibarengan jeung sombong hirup di alam dunia, nu beunghar sombong ku beungharna, nu pinter sombong ku pinterna, nu boga jabatan sombong ku jabatanana, maka amalna bakal dihapus ku Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang boga jabatan dipake sombong, diancam ku Allah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyyakuluna illa kadziba. Loba omongan-omongan takabur akibat timbul tina kasombonganana anu kaluar takhruju min afwahihim, nu kaluar tina sumutna eta jalma, nu diumbar teh nyaeta iyyakuluna illa kadziba, ngan ukur bohong jeung bohong unggul. Eta ciri jalma anu sombong hirup. Sombong da jalma teh lain kudu sombong, kudu nama amal teh leungeun katuhu mikeun leungeun kenca ulah nyahoan. Ari urang mah lain kitu, lamun can kanyahoan ku batur teu hayang mere. Eta teh masih keneh sombong, tergantung kaya jalmana sifat kitu teh. Sifat pecet mentak lamun ibadah aya ibadah kopi disebutna nu sama, da na maksiat ge aya nu disebut maksiat kopi anu sama. Teu asa maksiat ka urangna teh. Contoh lah, lamun ayeuna nu boga ilmu ustad ya misilkeun ayeuna. Misilkeun ayeuna ya di tim abdi ya. Ustad cik batur mah. Ngawangkong jeung paman. Ai salat teh sarak mata ustad kunaon sarak kubukeun. Aduh itu. Ngawas wae gitu sanes gunana. Coba sok eta perasaan hatena eta disebut ria kopi kita maksiat gitu anak.
non sababna hayang kanyakoan kuat eta teh maksiat hobi nu kitu jigana bener padahal mah teh serak eta mah diserak-serak biasa bisakeun paman ngomong teh mah diserak-serak kuna kaskori eta lain kuna naon kaskori wingi tadi kori abdi di anu we mun ayeuna kori di abdi teh cenah eta teh serak eta teh serak mah tong diserak-serak eta teh nu kitu maksiat anu hobi teu ngarasa. Iya dalam boga rasa sombong hidup dari alam dunia. Sedangkan sing ingat inna ila rabbika rujna. Saestuna eta jalma kabeh bakal dikembalikan ku Allah. Bakal balik urang teh ka Gusti Allah. Ka Allah urang teh bakal balik teh. Mana kata ditanya ku Allah teh nu disombongkeun ku mana mentakan dina sawaleh riwayat eta riwayat lamun galedugna ieu kiamah dihancurkeun ku Allah ieu bumi maka sakabeh makhluk geus maot saur Allah subhanahu wa taala aena muluk ke dunia mana cenah nu ngapur raja di alam dunia mana kagagahan maneh mana kasombongan maneh saur Allah temongkeun ayeuna ka aing saur Allah lamun bener maneh sombong keur waktu dunia itu ditantang ku Allah eueuh sing nu mampu jalma kabeh makhluk bakal dimaafkeun ku Allah bakal leungit kasombongan tadi dia kusabab ieu ayat lungsurna jalma-jalma di zaman Rasul banget sararombo jadi ieu ayat aro'aital ladzi yanha caritakeun omongkeun ku anjeun jalma-jalma anu ngahalang-halang eta jalma abdan ida sholat di mana hiji hamba rek megawe ibadah ka Allah di antara jalma anu diancam ku Allah nu bakal disiksa ku Allah nya eta jalma anu sok ngahalang-halang kana ibadah. Ieu ayat turuna kakanya Rasul keur hitopna ka Abu Jahal. Oh berarti meureuna lamun ieu hitop ka Abu Jahal nusuk ngahalang-halang kana agama bareto dakang jeung Rasul mah lamun arek ibadah arek salat ku kafir Quraisy dihalanganana ibadah Rasulullah supaya ulah salat lamun urang rek ngaji misalkan kaya so aya we teh ngahalang-halang dah suteng ngaji lah meunikeun ayeuna kuliah ya kuning kene ngawangkong enak mah cenah kene ngawangkong jeung ngaji mah cenah kene ngawangkong jeung ngaji tah ieu abdan ila salat hiji hamba rek juga ibadah ka Allah baginda Rasul da baginda Rasul nepi ka nalangsana Rasul eta tika unjukan ka Gusti Allah Gusti ieu kunaon jalma teh hese diajak ibadah ka Gusti teh hendak tong aneh eta di zaman Rasul ketika model kitu jalma teh da zaman kiwari ge jalma teh tong aneh lamun hararese diajak teh diajak bener mah harese teu geuning ti bareto naik kitu teuing tapi kumaha ka Abu Jahal ting dulur sapi anakan ting dulur kumisan Abu Jahal ya Abu Jahal lamun arek salat iya pokona gogodana sedangkan saur Kangjeng Rasul malaikat Jibril pernah dongkap ke baginda Rasul ya Muhammadu he Nabi Muhammad saestuna Allah subhanahu wa ta'ala bakal mika cinta ka hambana
ka umat anjeun Muhammad, umat nu dipika cinta ku Allah, anu dipikanya ku Allah ngan ukur 3 golongan jalema. Hiji saur malaikat Jibril, Muhammad bedakeun ka umat anjeun. 3 golongan jalema anu dipikanya ku Allah. Nomor kahiji badul istitolah, badul istitoah. Non ari badul istitoah jalema anu ngerahkeun sakabeh kekuatan awakna dipake ibadah ka Allah. Pokona mah waktu salat kajenting capek, waktu ngaji kajenting tunggu, pokona dikerahkeun pokona dipake taat ibadah ka Gusti Allah. Ieu jalema cirina jalema anu dipikanya ku Gusti Allah. Tinggal malikeun we jalema nu teu dipikanya, lamun urang nanya ulah nanya ka batur, tanya kana awak urang. Ari dek dipikanya ku Gusti Allah nya. Lamun hayang nyaho dipikanya jeung teu ku Gusti Allah, urang geus tepi ka mana, geus sakumaha pengorbanan urang ngawarokna kana parentahan Allah. Badul istitoah, ngerahkeun sakabeh kamampuan di ibadah ka Allah. Teu wani we ningalkeun ibadah teh kakarek eta jalema teh aya dina level eta jalema teh dipikanya ku Gusti Allah. Hiji tah. Nomor kedua wal buka'u fil hazni, jalema anu dipikanya ku Allah, jalema anu sok nalangsa lamun eta jalema ninggalkeun ibadah ka Allah. Ieu jalema nu paling dipika cinta dipikanya ku Allah. Saur Allah, he Jibril bejakeun ka Muhammad, engke tapikeun ka umat Muhammad jalema nu bakal dipikanya ku aing di antarana jalema anu sok ceurik eta jalema lamun eta jalema migawe maksiat ka Allah. Urang sakitu tara, lamun urang teu ngaji sok leweh tadi mah. Ayo. Tinggal nanya tak urang tadi pikanya henteu ku Allah. Aduh, berarti urang mah can dipikanya atuh tong loba kahayang can dipikanya ku Allah. Urang hei kahayang urang pentahan teu ka Gusti Allah. Hei Allah teh nyahaneun ka urang keras. Arek diberenya ku Allah, hei Allah teh nyahaneun. Da kolot ke teh nyahaneun barang pentah teh kalah nyarekan. Badul istitoah. Nomor kedua wal buka'u bil azani, pek urang sing bisa ceurik lamun eta jalema nalangsa kusabab pege maksiat. Geus pernah teh urang ngabrugna hate eta sedih kusabab urang teu migawe ibadah. Lamun jalema geus aya reuing dina hate teh nalangsa urang lamun teu bisa ngalakonan parentahan Allah, leket teh hatena teu nalangsa. Eta jalema ciri dipikanya ku Gusti Allah. Lamun can bisa kitu itu. Nomor katilu saur Rasul, saur malaikat Jibril, Muhammad bejakeun. Eta Rasul teh sanes Kangjeng Rasul unggul anu ngariung harita teh sahabat ka aran aya. Bejakeun ke ka umat anjeun Muhammad. Jalema anu bakal jadi jalema anu dipika dedeuh laing saur Allah nya eta jalema wasabru, jalema anu sabar ingdal faqati ai ingda wujudil hajat, jalema anu sabar nalika eueuhna nu dipika hayang urang. Lamun urang aya kahayang pek urang teu boga arah-arah eta tarku syakwa min alamil balwa, teu pernah cacarita ka batur urang loba kahayang, teu hayang ngomongkeun ka batur dipandang urang ngan ukur menta ka Allah. Tarku syakwa min alamil balwa, sakumaha ripuhna ujian di Allah teu pernah urang galideun ditarima we. Ah sabar we dina hate, teu pernah gugurutu ditarimakeun sakabeh paparin ti Gusti Allah. Ieu ciri jalema
anu dipikanya aku Allah. Lamun urang geus kaasup ka jalma eta pan urang mah geuning lamun aya kahayang biasana geus teu bisa katolak. Udah urang lawan HS teu keunah tipe-tipe. HS teu keunah urang mah pikiran teh kumaha. Kahayang urang hayang kacungkona kadang-kadang menghalalkan satu upacara rek jalan kumaha bapak nama nu penting kacungkona pangabutuh eta dina nalikana umur Allah canurunkeun ka urang rezeki kahayang urang loba tapi urang sabar maka saur Allah saur Kangjeng Rasul eta jalema nu model kitu aya dina kanyaahna Allah eta nu tilu eta paling dipikanya ku Allah paling dipikadeuh ku Allah. Urang geus bisa kitu can mun aya kahayang biasana komoda budak orang mun aya kahayang pan bapari meta ngakolotinya ketel mas dibubeutkeun biasana mah ketel ditajong budak urang mah geus kolot ulah budak urang kudu bisa urang tenah kana kahayang lantaran ke otak urang teu bisa kontrol teu bisa ngabedakeun mana ieu nu bener mana ieu nu salah gitu eta diantarana tingalikeun jalma teh saur Allah eta jalma teh nu ngahalang-halang tegasna Abu Jahal. Abu Jahal mah ningali Rasul salat hiji deui Rasul dikanalang sam Gusti ieu jalma teh nang hese cenah diajak ibadahna teh nang teu ngawaro Gusti diajak ibadahna ieu jalma teh kalakah ngamusuhan ka ati mah ikhlas ati ridho Gusti rek diijidan oge tah ku eta jalma-jalma ngan ati aya panuhun ka Gusti buktikeun kahebatan Gusti ayeuna ka ati teh hoyong dibere dina kaistimewaan ku Gusti coba tinggalikeun tah ka kaum Quraisy sampai di mana kehebatan Gusti Kangnya Rasul dikanyuhunkeun kitu ka Gusti Allah pangati ku juwet. Aduh, lamun ustad dari kiai di urang bisa gitu Gusti aku balaku kita jalma Gusti. Nah karasan ku turang beungna lah Gusti lah jalma gitu. Eta lamun doa ajaran Nabi untunge ustad ayeuna mah karedul puasa sunat karedul. Jadi lamun dikitukeun mah genahan teh bawa nu datang teh pastilah minang loba. Hayang beunghar pasti datang teh teh. Moal banget teh. Juga ustad teh menta wiridan hayang balaksak. Wah, pasti menta wiridan ustad kumaha hayang beunghar teh. Hayang loba duit urang mah. Pasti kitu di paretan. Dan di zaman Rasul tinggal gitu Rasul terprihatin saur Kangjeng Rasul Gusti timbulkeun cenah hiji kaistimewaan supaya eta yakin urang-urang Quraisy waktu hari itu atuh darek teu sedih kumaha Kangjeng Rasul eta Abu Thalib waktu harita kaum Quraisy dipimpin ku Abu Thalib eta kaum gegeden Quraisy menak-menak ka urang Quraisy datang ka Abu Thalib. Abu Thalib coba cenah ayeuna rek diayakeun rapat besar-besaran yeuh di dieu lantaran anjeun pimpinan kaum Quraisy ayeuna pokona mah perwakilan gegeden Quraisy ayeuna rek kumpul di dieu ngan kaulah mentah hadirkeun cenah Muhammad lantaran kaulah teh suka teu ridho eta Muhammad make naon make ngahina cenah teu meunang ibadah kana pangeran nu dibadahan ku kaulah ngahina eta cenah katurunan kan nenek moyang kaulah pokona hadirkeun Muhammad dina sidang. Aduh eta Abu Thalib da kudu kumaha ari teu ngawaro kitu masyarakat modern RT kitu nya modern RT ari teu ngawaro kitu kumaha mas ari diwaro kumaha deui teh heuh cai teh datang cek RT teh ari cek masyarakat mahal ari kudu kitu dibelaan dadek teu boga duit jangan ngomong cek RT bingung dikumpulkeun bingung teu dikumpulkeun bingung teh tah ieu ge Abu Thalib kitu
nah kudu kumaha cenah ieu enak ge lah pokona mah lamun arek ngariung jam sabaraha poe naon pokona mah ieu ayeuna kaula rek kumpul di imah anjeun ngan wayahna hadirkeun Muhammad kaula teh suka kaula teh ridho eta pangeran kaula tinggal digogoblok mereka gitu Muhammad ulah di ibadah aduh eta Rasulullah saparantos eta jana gegedean Quraisy kumpul eta gegedean Quraisy sanes karumpul kabeh jeung Abu Thalib Muhammad tepungan cenah tuh gegedean Quraisy eta kabeh kerek protes cenah ka anjeun lantaran anjeun mawa agama anu anyar nitah ibadah cenah ka Allah mana cenah Allah teh hayang nyaho buktikeun ku anjeun Muhammad eta ditantang mereka gitu eta Rasul sedih tika nyarios kitu Gusti moga panuhun Gusti saukanya Rasul abdi bere hiji keanehan ku Gusti tingalikeun kahebatan Gusti daya kaum Quraisy ngariung ngagegereun Quraisy mau gotongan cara ngurek eta urangnya lamun hajat di dongdang gitu dongdang di dongdang eta geus di apa wah eta naon gotongan dituna barang dibuka teh eusina teh batu eta paingan digotongna ku 8 urang bayangkeun batu digotong ku 8 urang lamun buleud eta batu padang nah cek Abu Thalib make mamawa batu ya rek dikumahakeun Muhammad ya sugan rek diteuyeul kumaha ku batu lamun ngariung di RT jalma marawa batu disewa wah bamana teh lompat pastilah pasti lompat ada sieun atuh mainan dewek timbugan ku batu modal kata ya ieu mah henteu sok kudu kumaha cenah enak hadirkeun Muhammad eta Kangjeng Rasul dikeroan saur Abu Thalib Muhammad kadieu cenah aja eta kaum Quraisy gegedean Quraisy kedariuk pada gitu tah eta mah secara kapaksa kaum Quraisy dongkap Rasul korejan kabeh budak ngahormat ka Kangjeng Rasul sedengkeun di bawah sadar pikiranana dana hatena mah datang Kangjeng Rasul ka lain hayang ngahormat hayang nyarekat sabikeun naon barang datang Rasul eta nantung kabeh ge ngahormat ka Rasul Rasul can calik manehna can dariuk ieu kehebatan Rasulullah mendakan urang ge lamun kira-kira aya musuh nah kudunya ojak jawab kanan diajar urang kembang sungsang kadia punang-punangan dineretes inten baku tepi lokasi kedingkelan kencana angan kelarakan ingkang tibujangka angket kali itu kabeh jalma teh urang pendek tur naon jangkung jadi kana dieu ketunggul kabeh kepan urang pendek dikara itu Masya Allah sangat Rasul diuk kakarek dari sangat dari diuk itu ari tanggung teh cek Abu Jahal hei Muhammad maneh ngajak sholat maneh ngajak ibadah ke pangeran sedangkan kaulah geus bubuh buka pangeran coba cenah hayangnya tapi ka mana kehebatan pangeran anjeun saur Kangjeng Rasul hayang kumaha cenah anjeun enak eta lamun urang ditantang lamun kitu nya bama teh ibadah mah ibadah we teh ka Allah salat coba aya sabuktikeun tuh cenah aya batu tuh aya teungeuh dipaksakeun aya teungeuh urang teh entah neng gitu orang tukang seeng jagoanan terus mengeluh kita tukang seeng tuh seeng ieu mah kuat coba dijejak teh kusugunan teh diketruk-ketruk geuninganna pas ketunang diketrukkeun geuninganna kumaha teh kana batu beunang pohok ditempo teh gitu itu nama orang jiwa tuh kuat kan gitu kan kohok neno tuh tempo jelas buat seng ngagen urang mah tuh seng teh kohok teh nama lagi buat kuat mana tempo kohok manten jadi kohok
udah kurang kajenkeun tukang seng bare teman kosok kitu didiukan teh diketruk-ketruk teh kan rek meuli itu supaya percayaan eta teh geus kitu ditempel mah teh tuh cenah kuhok oh ada kohok seng teh nah iyalah tawa-tawa tuh tukang seng ini yang geus kitu hei Muhammad lamun bener cenah enak utusan Allah aja ieu kaulah mana batu utusan kitu pada tuluy deui kaulah rek minta bukti yen maneh teh cenah Rasulullah itu cenah ditonggoheun imah kaulah aya tanggal kai coba eta tanggal kai cenah datang ka hareupeun urang ayeuna ka dieu mentakan lamun jalan mata lamun hayang bisa geron tanggal kai gitu aya paman jaben jaat lidahwatil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila qadamin maula ya salli wa salim iman abada ala al-habib el-halki kullihim sekali dengan apa ja'at lidawatihil asjaru sajidatan tamshi ilaihi ala sakin bila qadamin keruan tak kurang coba jangan hafal ya lamun anu hafal sok lah keruan di tengah itu yakin tapi doang mun hafal koman hafal teu urang baru kana teh tuh itu tanggal anu tidak bisa jauhna saur kanya saur tanggal kai ka dieu mah digupayan Rasul eta tanggal kai ngageuleung baru kana teh leumpah sapanan tas dugi ka paeun Rasul eta tanggal kai sujud di paeun Rasul tah cenah ajeun percaya kana keagungan Allah saur kanya Rasul eta kegedean beres kabeh oge ngahula weh Muhammad hebat si Muhammad besar kajeng eta Abu Jahal tinggal gluncat panana Abu Jahal ini nah eta mah kalau ngageuleung kitu tanggal kai bari teu urut dongkap ka Rasul teh tanggal kai langsung sujud ini anggeus sujud kitu teh cenah Muhammad cenah balik teh ka itu ning ieu di dieu mah atuh nah make cenah ka dieu atuh bala cenah pinahkeun ya geus buku mah da mung bala apal tubuh coba dia tubuh teh ini samarang-marang bala cenah atuh kan ketongolkeun ya kumaha kanya Rasul hai kayu pinah teh maneh ka itu geuleung deui kan eta mata kakek selesai di ditu ari panyana Rasul teh meureun geus we sakitu meureun beres geus sakitu pasti cenah mah kira urek teu percaya kana kagagahan Allah teu percaya kana keagungan Allah sakitu ge piraku encan keneh wae Muhammad can percaya cenah kaula pokona mah buktikeun deui cenah ku anjeun tah di hareupeun urang aya batu sakitu gedena ngahaja
gotong make badak eta batu teh coba ku anjeun ngadua ka pangeran anjeun cenah bijil coba tina eta batu aduh tina domba teh cenah bijil tina batu meni cuan ieu menta mereka nu aranehan menta teh mereka aneh-aneh eta batu nu gede baru mentana teh domba cenah bijil Sarkan yang Rasul teh lamun kitu cara mah cenah heukeun atuh cenah munajat ka Gusti Allah Gusti muga Gusti bijilkeun tina eta tina batu toma bray tina batu geula barang kujung mul teh doma bener jejenger eta mah urang kaum Quraisy Gusti nu aku teh kabeh loncat panana Abu Jahal cenah ieu Muhammad hebat cenah Muhammad teh nya pangeranna teh da geuning cenah ai berhala mah tapi kom rek kita joge hari-hari we cenah heranna teh teh hati jadinya mikir oh berarti bener hebat pangeran Muhammad mah da geuning pangeran kaula mah cenah tapi kom dan teh kusru karepeunana sugan mangnya kelanteun hari-hari we cenah eta kurang kafir kure iya bener ya tidinya teh tukangeunana kafir kure Muhammad bener cenah pangeran anjeun teh tapi teu keur Abu Jahal ceuk Abu Jahal Muhammad hebat cenah sihir maneh ayeuna hebat cenah Muhammad sihir maneh teh geuning bener Abu Jahal mah oleh teu deket iman sakitu papangih jeung Rasul bari paangkal padeukeut mentak tong bangga urang teh nya buka tatangga oh da urang mah ali itu nya kumaha urang mah deukeut jeung ustad teh atuh keur naon deukeut oge da ijid wae mah tong jadi jaminan aya deukeut deukeut nah jeung ustad atuh da keur naon aya ustad na nepi ka ijid wae mah teu mah mentak nulungan di ditu na Rasul oke dipegang izin gua Abu Jahal teh sieuna nulungan teh Abu Jahal komode ustad he mah urang kadang-kadang ban aya kana deukeut sok kitu hungkul ustad teh ka ustad teh geuning nya urang teh sate teh biasa geus masalah deui da eta mah geura dihitung paladina ada sapaladina 17 dah ustad eta mah palawargi 17 pasti kan hantu palawargi di ngaranna eta sate ustad palawargi biasalah ih eta dulu jona ka ustad heran ustad palawargi da kadang-kadang lain ngadengkeun kateranganana ngadengkeun eta we palawargina tika beres kudek S86 rek naonna palawargina ai kateranganna naon oh eta ustad palawargi moal jadi jaminan Masya Allah dari ngamuliakeun mah entong ning kitu leumpangna we leumpangna milu heulanan walengkah jeung kiai eta teh Masya Allah diganyana ku Allah misal dunya marot ain surga na nempokna surganya Rasul dibere ganjaran eta nu hebat ku Allah sarua jeung berjuang jaga Allah ngorbankeun sapi dipake ibadah ka Allah nampokna eta teh lain sapi hiji 1000 sapi dibikeun ibadah ganjaranana saimbang jeung nampona pamenteun ulama ngan sing inget binatril mahabbah kalawan ningali anu rasa resep urang Gusti alhamdulillah aya keneh kiai masih keneh mamatahan ka urang Gusti alhamdulillah moga Gusti sing dibabarikeun milikna tah urang-urang sing dipanjangkeun umurna aya melotot kira beres nah dek ngaji teh ayo anu cebrek teh heran teh gila teh nu kitu mah ditulungan moal keneh bangunna teh yang manehna mah urang ustad kana surga urang mah eta geus beuting coblak kira eta sok kadang-kadang aya timbul eta teh binatril mahabbah syaratna ningali kalawan mahabbah rasa deudeuh nyaah teu nyaah mere tadi
ieu kahebatan Abu Jahal ngahalang-halang na ibadah ka Rasulullah nepi ka meta bukti ka Rasulullah tah badagong na Abu Jahal rumasa eta Abu Jahal Abul Hukam ngaran asina ahli hukum di zaman kaum Quraisy pokokna masa kabeh hukum kembali ka Abu Jahal mentakan disebut Abul Hukam ngaran ngan kusabab disebut Abu Jahal teh hirup sapopoe papendak sareng Rasul tapi teu iman ka Rasulullah diganti ku Abu Jahal itu harina tangga sapopoe jeung kiai tapi tara ibadah ka Allah eta bangunan tingkap di rumah ada dulu pemisahan. Nah, gitu, masya Allah. Dihalang-halang ibadah kamu. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngajak ibadah kamu, ngajak takwa kamu siapa? Eta kabeh dibohongkeun aroaita ingkar dabawa tawalla. Lamun narempok maneh caritakeun ku maneh omongkeun ku maneh lamun jalema ngabohongkeun ka anjeun Muhammad ieu kita pakai Rasul lamun aranjeun dibohongkeun Muhammad ku kaum Quraisy kafir Quraisy ngabohongkeun lamun ayeuna di zaman ayeuna ustadna nitah ibadah nitah salat pek urang dibohongkeun salat da eta teh salat teh keur nyalametkeun urang saur Kangjeng Rasul lamun ayeuna umat Kangjeng Rasul salat 2 rakaat salat naon 2 rakaat teh salat subuh ayeuna maka saur Kangjeng Rasul eta jalema bakal dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha dihampura dosana? Min lailatihi wa yaumih. Mimiti penting nu ayeuna urang tah isukan subuh. Salat subuh urang isukan. Eta beurang dosa dihampura ku Allah nepi ka penting tepung deui ka salat subuh eta jalema ayeuna panghampuran Allah. Aduh dekakeun nah isukan arek maksakeun dek salat subuh ngan dewek bangun aya beres salat subuh dewek kira kuara nyarekan pamajikan dicorekon urang ada dek geus hampura ieu dosa Allah moal deka pokona ngaji moal deka pokona mah dahar ke deka mah salat geus hampura ieu Allah dan asa geus hampura ieu tadi deka salat subuh deka sapoe sapenting tika subuh dia tadi hampura ku Allah dosa anak lain dosa nu ngahaja aek as-sogoir dosa laleutik teh ieu mau mana dihampura ku Allah teh urang teh urang salat dohor ngan teh salat qabliyah dihampura ku Allah itu salat dohor neman hampura ku si Allah deh kada bawa ulah merasa ka urang teh nya ya urang teh tarojol aya mitoha ngan ukur mere duit butuhna 100.000 mitoha teh ngan ukur dibere 75.000 dihampura ku Allah ku salat subuh tadi ai mah mitoha teh ngabau jadi hate ku sia teh oman dewek sia teh kanyahoan ku dewek kalau boga duit nah sia kinyam duit sakitu mah jadi mangampura kasih oman ke kata betul katuluban kana beureum mah ai modal regulasa jeung oman teh aya nembal deui omo saya nyumbur kitu mah aya teh kabehan eta misilkeun lamun aya kitu eta teh lamun butuh 100 dibere 70 leung keneh kacukuran maka eta sakurangna dihampura ku Allah lamun urang salat asar kebadian maka eta jalema dihampura dosana ku Allah ku sabab demi gawe eta sunat tah dasar leutik kade aya salat asar mah sador oh eta dihampura ka karek kitu gede aja teh ai kira
kira ngajak mah rek diampun aya mah salat sunat teh sing ingatnya salat sunat teh lain ibarat dahar urang lamun dahar urang sok olok-olok paninya kudu aya chicken ayam kadang-kadang manehnya lamun pamajikan teh geningan mana ternyata laukna jeung naon kadang-kadang ka pamajikan sok nanyakeun kitu geuninnya urang ayam dah maneh gini pamajikanna jarang nyebut ayam mah jarang aneh begini maneh jarang jeung naon itu cenah ayam belum PPT udah kajut PPT teu mikir aya mere duit nangan utus 10.000 geura jeung beas-beas aya daharan kudu jeung puluh dua maka jeung kudu aya nu petak leunca segala macam mata sapi kudu aya nomong pamajikan nu nomong pamajikan ya dihampura ulah selain hajakeun asar aya kok dia dua badia sholat asar maka deh mendakan kami di dunia kita menang sholat sholat asar mah sunat maksudnya pemotal dan di menangkan sholat pan dengan waktu ispirot langsung koneng langit koneng lah haram sholat sunat maksudnya haram sholat sunat tak sapari katerangan nyebutkeun kanjeng Rasul mah tempat diresepeun kana jalma sok make baju koneng. Tah samping koneng terus pun Rasul mah mayana teh duruk. Ndak aya katerangan Rasul naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saubil istirar. Rasul pernah nyarang ulah marake baju koneng Rasul. Bayana we nya temana lamun kira-kira ditarima deui malah nangiri dinta pulangkeun kana sapaloh harga oke. Amun ti online tadi gede kayak itu kan online gede lah bukan kira-kira nah salat pakai temenang itu teh nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sabil istirar jadi Rasul pernah nyarap bisa pakai karena baju pakaian pakai pakaian anu karoron yang gitu